keur ngaulaan urang mah nya. Tengah-tengah dengan ikhlas teka pina-pina kiamana kesanya muntang titip diri sangat sampadan hewan kapanotan orang Aduh ke Gusti nomor beng alam katengar motor Uber koan cik atuh lempang tema kunaon rusuhan gitu abdi teh ajrih teuing mulai sareng saha sareng pun bojo kira aku pun bojo mawa lalaki ya rusuh seng semah kapihatur kulan linggih iya nagara teh bener mana putrina mana putri muahan teh indung tere aing nu ieu mah beunghar karunya aing kama eteh sakumaha teh ditinggalkeun di lembur dola naon tong mikiran eta nya pikiran-pikiran bener na eta teh nyaah ka urang nyaah teh bari atuh ayeuna mah geus ngomongkeun wae sia ngomong naon sih pajarakeun teh ieu rombongan teh baraleg hapunten anu kasuhun bening gawe nu depan hampura nu ditana kasadayana waduh kansa ahli nyanyi itu kan kasapanya kasangarayam kajalan sono molo ko sono manya sono molo sono manya sono molo iraha goong na siya ay segera bisa nyanyi manggeus tumpak kuda sela ngelai berapa kek mah angkat ke mana sedap bade ngaleut naon mang teu ngarepot upami aya mah atuh eta we ranginang teu aya ketana dodol teu aya di ketana sama gula na rada mahal wajit teu aya opak teu aya kue lapis teu aya juga ieu mah teu ngieu naon-naon nyedelnya aya kacang doang bang aya kacang doang eureun nya keun katanya pas sedih omong wae naon teh jadi ngomong wae cicing ieu mah kabatur blaku ngarakeun pisan dibere caina ge untung saya dibere alah cicing canggih uruskeun caki mangga macekan dali rupina anjan arau aya kecap pesati hanteu kada dilisankeun tapi endah dirasakeun
puncak kawan di mana baik mon panggi moal sudah moal moal sudah moal cinta teh nung cipun rasa herang kentlang na puncak kamalang anu salawasna mependek ku harapan nurek datang ku harapan nurek datang tong ngegeri munapan urang semua manteng dititipkeun nalamun lirbeurang ninggalkeun peuting nitip jaat ka bentang anu baranang siang cinta teh nu ibun rasa jadi galindang nepucuk katina halang urang doaan si pirik ku hariring silih pirik ku hariring Satria tanang benar Satria tanang benar denukir katon malela ukiran kang retna kumala Retna Kumalaya Retna Kumala Asraji ngadumugi daten negara Imantaka atuh ieu satria jaya sakti danguhan ngandika lada Teja Sulaksana wong becik anyar katon saha mangaran anu ti payu kade ulah bakal ngabejakeun ngaran asli di lemur batur mah curiga neangan aran samaran jadi urang teh kudu bisa nyemir urang teh kudu bisa nyemir heueuh nyamar bejakeun abdi teh mandor naung gitu dawala naon skenario pangeran baca ku sia pangeran mah diresepeun lamun nipu daya ngaran ka jelemana keneh kade sia diresepeun nu makawasan mah bebeja we ngaran asli punten den saha mangaran
cepot sutisna lah. Di mana mang? Wah, abdi mah tebih. Angga. Panginten mang ti Bandung, caket teuing. Riau, caket teuing. Iga nanti kampung loji, omo eta mah. Di mana mang? Cikelor. Goblok. Nyakit Cikelor masa jengkal ti dieu teh kadinya. Dupi maksa abdi tika peripati ka Pocorut Geti. Kusaha ku bos abdi. Bos limbah. Aya arana bos Semar bulan. Itu bos keramik ongko, bos batu ongko. Bos besi malah kaungan proyek. Dunia teh proyek caturusna. Harti nanti geuning urang teh peribeuteun. Di mana? Di kota Madia Tumaritis. Jadi banding ngalamar. Aya eta nu pangker teh nyarios. Sabab jelema teh keur ngabisu. Abdi dawala kulan. Baturna keneh ieu, upami kapercanten mah abdi teh ngiring sareng ieu. Aya teh wakilna si bos. Nah, kitu atuh sing aya dukungan. Ayeuna di mana Bapak Semar? Nuju nagog di hadapan Tenggal Awi. Beraku bos nagog semua. Nyanak mobil naon? Kontainer. Hese parkir kontainer mah goblok. Fortuner. Dah, sia teh kudu mamatahan. Amun nya sia pinter ge beunghar atuh hirup. Dengan kene kontainer teu kabawa di jero gubagabi. Kumaha jelemana? Jangkung alit camberni. Ka ulang ngerakeun sia teh hideung bapak disebut Jangkung alit. Jelemana kasep kalempering koneng. Pamenteuna bodas. Salirana oge bodas. Bule kulan. Dunungan abdi mah bodas lobak. Mana piwarang kadieu Bapak Semar? Hei dawala anak buah anu sangsara. Panggil coba bos dewek Semar Rurah Uda Pawarna. Coba panggil dawala panaya galut bisa ngecrek. Geurang kadieu. Ayo we tuh ka akasia ka ditu cuk guruan goblok sih teh. Buru-buru ieu aing geus penasaran hayang tupak motor aing. Buru-buru hayang bunuh ngiung ambulan berengung. Sia siap pinter ge beunghar atuh. Tah sia mah kali nyawain jadi mau wae kana wujud. Mana punten. Jang mana kaler jang? Buset kolot aing gempok. Aduh, jang. Tuh. Buka kacamata nak loh, make kacamata hideung ngerakeun, aing ngerakeun. Buka, Pak. Pak, buka kacamatana. Aduh. Geuning sore keneh nya. Geus sepi aya apa? Mana kaya patihna. Kalah ngendog ieu. Ieu patihna, Pak. Si Madi ngenalkeun Semar. Aduh, ieu jelema hebat pendukungna kan sa. Cenah kasep ngalempereun geuning jiga kieu. Jangkung leutik beraku teu ka bureuteu kieu jelema. Saha salira? Abdi Semar. Di mana? Di kampung Tumaritis. Cenah cek itu di kota. Maksudna Bapak Semar, abdi teh bade ngiring sasatna mangalamar sugan jeung sugan abdi aya jodoh. Ka Dewi Mustika Jati istri anu dipika cinta ku jisim abdi. Nyanak naon ngalamarna? Sapuratina abdi teu dicanak, malih ka seureuk gambir jeung sajiban teu dicanak. Coba ngerakeun teh minta aing memung milu biraku ngalamar make seureuk. Sakaula teu ngabutuhkeun kana panglamar nanging punten Bapak Semar sumuhun. Dewi Mustika Jati mah moal boga salaki lamun lain ka manusa sejati.
Lamun Bapak Semar bisa ngajawab kana ciri manusia sejati, mangga ayeuna direndengkeun sareng nu geulis Dewi Mustika Jati. Mudah-mudahan tong bisa kajawab. Lamun kajawab Bapak kawin aing ripuh nandangan emak. Sia ngomong naon sih da geranjam gerenyem. Cicing atuh goblok dengekeun naha. Sia mah jadi kos ngadoakeun batur teh malarat saumur-umur sia mah. Mau sia mah jadi karomongan teh mun ngangkat derajat sia. Sakalina sama, sakalina daek nyanyi umi jeung sajaban.Eda we ada air deleheun sia. Cing, nu kumaha ciri manusia sejati? Ih, jawab seserian. Jawab ngan hahaha itu hidung suar. Keheula jang alon kalakon aplen tulatin DP handap asa. Ulah rusuh. Sabab ieu teh pertanyaan anu berat ka cida. Malapah gedah bodoh alewo sanajan urang jiga teu bisa tapi kaidi bakal menang diri Bapak. Pak, nah motor beres. Ai nu disebut cirina manusia sejati mah nu elingna kanu maha kawasa teh nu teu make waktu. Elingna kanu kawasa nu teu make waktu. Laras, nu teu make waktu kumaha Bapak? Sarengkak saparipola saing sreuk saangse sakepat salengkah salawasna eta manusia eling kanu maha kawasa. Di mana geus nepi eta manusia eling kanu maha kawasa bakal nepi kanu disebut daimun istiqomah. Urang maka karek nepi kana daimun mudawama. Hebat ieu. Ninja. Ulah datang ninja aya. Nu mawi tuluikeun ngaji. Di mana urang hayang apal kana jati diri manusia, utalaman jati dirina apalkeun heula urang teh kudu apal kana manusia nu sejatina di mana geus teh mung manusia sejatina tangtu kudu wawuh kana dirina. Di mana eta manusia geus wawuh kana dirina bakal tembong manusia sejatina tur di mana geus teh mung manusia sejatina bakal tembong prikamanusaanna. Hebat ieu ninja. Itu atuh dengekeun heula. Si wong rek balang sakuae sih. Nu matak urang kudu apal sabab tembong manusana. Sabab manusia jeung jelema teh beda. Kumaha ieu teh Bapak Semar teh malik-malikeun teu puguh. Apan jelema manusia jelema teh eta keneh. Punten. Agan sing leuwih apal da salina mah patih weruh sadurung winara. Jelema jeung manusia teh beda. Ai jelema nu kumaha? Jelema mah sok kasipatan keneh kawah jeung isir. Masih keneh boga sifat sirik, pidik iren pinasen jail kaniaya. Teu kaop batur maju usahana sirik. Ber gedongna, ber mobilna sirik. Mun anu nanyakeun teh si eta ku beunghar ting ladang di mana usahana. Tong kaget beunghar so teh tas muja si eta. Muja monyet. Monyetna tak ieu nu make baju hideung. Cicing sia nyaron hayang digedig aing. Ai manusana mah nu geus kaancikan ku ilmu pangeran. Jigana kaula nu bakal kaancikan ku ilmu pangeran moal ulah akuana. Salira nyebutkeun bakal kaancikan ku ilmu pangeran. Salira mah lain manusia jelema ge lain buating juri gitu. Ai manusia nu kaancikan ku ilmu pangeran anu geus bersih hatena tembong deuleuhan welasan asihan. Salilana eta manusia zikir kanu kawasa. Kadoliman kasarakahanna teh geus teu aya, batur maju teh lain siri. Malah ngadoakeun, nuhun Gusti, tatangga abdi geus kabeli mobil deui. Di mana tatangga abdi kabeli mobil di loba duitna, di mana kula leumpang teh sugan we diajak tumpak mobilna. Manusia. Jadi anu deudeuhan welasan tur nu asihan. Hebat ieu jelema. Saha kakasih teh? Semar. Aduh, nuh. Jigana salira nu baris ngajodoh. Ninja. Sia mah beca we deh.
Gusti aing Bapak Semar hasil sabar aing mak Bapak pinter jang sila aing wayahna beralik oh apa luir meuli motor engke gampang hasil dewek lah nuhun Pak sidawala lamun sakira mung senang ini nyawa hayang Pak ayeuna mamiluan Kiraku Kang Cepot kebeli motor kuring kudu nyamos. Icik. Bapak Semar. Abdi. Urang angkir atuh wanita. Urang angkir Dewi Mustika Jatina. Oh nya. Da wala kawin deui bapak urang. Nanging punten. Di mana Dewi Mustika Jati itu mibaka dieu. Omat ulah ningali pamenteuna margi teh wanita teh rada galak. Icik nya. Ya naon? Yang nyaho juga kumahanya calon mak dewek calon indung dewek Gusti Mustika Jati aya naon rai mangga dihaturana jigana ieu anu bisa ngajawab kana ciri manusia sejati nyata Bapak Semar Kabayan saya jangan laras api maling pangkang kumen tete sorya mutiara tri warnani mudiani Isang Dewi Jawara Berengen manusuk sarining kemar Maluru nitana digawe kabar lumana anu bisa ngajawab kana ciri manusia sejati teh mana jalmana calon salaki aja eta Bos Semar tobat bos-bos gitu memereun loba duit anjir da wala naon tembuku sia rambutna panjang kalempoy aing nyedot nembuk ieu mah Pak naon yang kuat kitu nganyut cicing sia nu mana saharana Bos Semar aduh nuhun yai bejana saur anak buahna eta teh Bos Batu Batu naon Batu Ali Ali teh mana rawa monyet mangga geura reret heula toba nu mana ieu teh daun nu kasep eta pamen teu bodas sareng hideung toba ayeuna ieu teh kukumahan ngahina ka ajeg teh jelema cantik jelema geulis jangkung leutik campernik jeung ratu gelarna piraku kudu boga salaki kamunding model kieu alhamdulillahirabbil alamin syukur ya Allah syukur maha muji wae mawiridan wae diijabah puas jang aya nu kagelo-geloan teh gablegeun motor ngajedog anjing Semar kabina-bina teh teh Semar biadab pisan kolot-kolot nung trogan aing teh geulis piraku kudu kawin jeung ceng-celengan paleret mun deui puas ponas ya bapak bakal balik kali gincing ngaliwatan lemurna teh malius ini Semar apa abdi anu bisa nebak ciri manusia sejati coba eta rai ngomong lagi jiga kitu komeng gitu ieu laki bogoh henteu teu sudi kaula teh sudi abrig-abrigan ku bogoh ka maneh ini Semar lain salah katakan bekairana ieu lalaki bekairana ieu tua bangga kurang ajar ini moal abdi baris ngajodoh teu sudi abrig-abrigan teu suka aprak-aprakan Semar badrana aya di ludahan kabur mangku saharina ayana kumpadang silakan silakan
tong ditarima jelema kitu mah kasep-kasep 70. Piraku asuh kudu ngahiji jeung kitu papatutanana singkahkeun jelema goreng teangan malalaki nu kaya lalaki nu kasep di mana dunyana saimbang jeung asek eta pijodohna aduh rek kumahan ieu ratu tapi kangahirna model kitu sok sieun aya buntutna kaula Bapak Semar Hampura lanceuk kaula Aceh saluhur-luhurna tak moal urang kana sirah sapinterna wanita sabodo laki da lalaki mah luas Hampura Bapak ulah kabawa-bawa ka silaka supaya Pasya ada motor eueuh ngacedok anjing sia dawala buru-buru ka dia wirang aing ke lamun urang ngabonceng urang rek digeleng sia ke urang ngakomo moal mawa budak ngora urang marek mawa aseng ke aseng nyengsle we kita gitu tatumpakna awewe malain kos lalaki gitu we urang nyarukan itu ketek ieu we nyekelan salaya gejrukan gejrut ke sini asalaya gejrut gitu ke terus diples gejrut mangane kena beuna jauh dah jang boga motor teh ngeunah nya tuh jelema teh kalau motor gerung we was teuing aing mangane aseng mah pan aing ngabonceng di anu boga motor halus aduh aseng banget sebrak we ngomong urang anteurkeun atuh ka Bani gitu tapi lamun teu boga motor sedih sia entul sedih nya yon ayeuna gablok ieu tibang ladak batu hayang kabeli motor di mana ka jentek ora tak-takan ge moal kabeli nya sanajan hargana 200.000 300.000 tetep di hutang tempo budak anu hayang motor urang loji moloh pan aya boga motor mah urang ngaliwatan eta teh pas dikeliki panyingkiran teh maena mah dikieulkeun tah itu we liwat panyingkiran teh motor batur aing teh fokus sia gitu tah tuh nu matak oge jelema ya teh panglu anti emak nuhun mak Semar dihina di ludahan pameu teh puas Olo itu ninja disarandekeun beraku ninja disarandekeun tangkal buah blok itu ninja blok alabatan motor si Bonon ayo terus jalan hayu beakeun usia tempo ninja pakai dagang cilok anjing ngomong bisa sama ato aing gitu teh nyeri aing nyalain cek wingin dunya batur puas ya kayak gitu nyaing puas rame nya rame kumaha cek urang rame mata sia itu ngeunah pira ku aing liwat panyingkiran kitu goblok bantai deung sia mah kirakeun aing anjing sia teh ya cilaka bapak tapi ka diludahan eta teh emak wiridan wae di imah bismillah 400 ya Allah ya Rabbi 400 ya Rahmanu ya Rahimu 400 supaya ulah jadi tapi kaki itu tuh hayang senangkeun anak mama naon dasarna cek winge eueuh awewe nu hayang didua eueuh coba ayeuna motor teu boga bapa wirang rek kumaha balik ka itu era ka emang leung dieung aing ditanya GTC anu di jalan teh eta saha sih nu tebak motor ngeteng goblok kono ojek nya mun eta teh olo itu tempo apana si Dera cing sia
Gandeng si A. Alah. Dawala naon bener-bener hebat. Eta awewe tepi kati benang kagoda. Entong kumadela bapak jika buntelan hitut. Raja-raja geus teu bogohon teu narima komode bapak. Katempo diprediksi ku awewe ge. Ku eta wanita sakitu geulisna tempo we barang nempo teh. Waduh, cek paribasana laleur euteup dina pipina teh nyorosot. Sabab naon? Bodasna kabina-bina. Aduh ngolay nyai bitisna. Cengklokanana bolong. Dawala naon teu mawas diri bam. Ayeuna ngomong kitu sote teu mawas diri. Ya aing kudu ngabunuh emak wae. Ulah. Sabab mamah wanita nu sejati. Gitu. Datan niraring kungkunan wawang. Ya. Naon kitu saha ka dieu? Itu aya satria. Datan niraring kungkunan ingkang pada umrangan ningraan Gusti eta satria ku kasep-kasep tuh tanya kak punten gula dupi salira teh bade angkat ka mana sareng tos meuli ti mana bade ayanan rupaan sareng saha kakasih kaula satria lalana sana satria lalana di mana tihor manihor teh belah mana panyingkiran geus cenah mah cicing ai maneh keur naon cepot waduh tapi ka apal ka dewe dawala abdi keur naon dawala abdi teh ieu nuju ngajajab bade ngiridit motor ambil wae modal sia cidok atuh lengan aing ngiridit sanrek mayar hidung ieu mah apan tuang garwa cicing tuang garwa mata sia itu nama itu lapor ya Allah suka saya sama aduh bade angkat ka mana kaula tingah haja dek lunta nyaeta ka nagara Imantaka maksud dek ngalamar anu geulis Dewi Mustika Jati tah mun ku ieu mah beunang satria lalana harti lalana eta lalagasan keneh can boga pamajikan bujangan satria tak kuasa kitu maneh di dieu meureun katalimbeng hate ku akibat semar teu ditarima ku eta wanita sumuhun nyeri hatenya mikir bejakeun ka bapa maneh ngukur kada diri pribadi sampai diukur batur teh ngukur heula ka sorangan nyaho jelema goreng patut mika hayang ka eta wanita tah dengekeun batur ge geus maca jeung maneh sagala hayang motor meuli sundung we nyagan ayeuna maki lamun hayang anjeun ngahna-ngahning tuturkeun kaula bantuan urang lamar eta wanita ya dawala kasep abdi ka dieu sopana ibuna jelema semah kapihatur ade nuhun bagja kemayangan ti hor manehor nya nuhun ditepangkeun sareng abdi bade ngalamar sae atuh uga duit henteu jak henteu tah 50.000 nuhun tah ieu satria bijaksana nuhun abdi ge ngadukung mangga ku abdi dijajab kali itu hayu atuh urang jajab urang lamar eta wanita nanging dia teh tebih pisan dia teh mapaha itu teh kiloan meter wayahna sanajan jauh kaula moal teh burung cunduk anggang moal teh burung datang piraku atuh batu 50 abdi teh saperak-perak acan beak duitna ngomong atuh
sia mah. Ai ka ditu mah teu wani eureun. Uturkeun kaula. Lain eta geuning salira dugi ka apal kitu ka abdi. Saha nu teu wawuh ka anak-anakna Semar. Asra jingga teh sohor. Tah saya teh. Jelema mah kudu sokor jadi entong-entong kolot budak warauheun kayaknya. Malah da nyenting ngejeblag foto maneh dina surat kabar. Tuh. Aya teh. Mantap istilahna kudu bergaul teh jeung sariawan gitu. Wartawan tong mamagahan jelema teu nyaho ngajiot do gue. Hidang. Malah anjeun di buku mangle oge giwang karasula aya tuh. Malah swadesi jeung sajabana foto maneh ngejeblag tuh. Nu paling sohor mah geuning nyaeta aya dina cangkang obat nyamuk. Nu gambarna diparaban ku cau. Saha eta dawala si Cangi eta mah. Goblok ieu teh. Sae atuh tuturkeun kaula pot hae. Teu beunang tong disebutkeun kaula satria lalana. Nyai Mustika Jati bagiakeun ya akang Nyai. Ampuh timpuh eta leumpangna ge kitu. Jika aing ge keur ngora teh kitu. Wah. Aku sia mah sidik leumpangnya egang. Tuh sia mah pake trok belengung. Lain satria aneh-aneh ting kasep-kasep ting nya tuturkeun hayang nyaho ah. Sugane lamun hasil teh mah hayang naon dewek dibere ku manehanana. Ulah hayang dibere wae mikir jelema kudu hayang mere kabatulan hayang dibere. Jah. Iya. Sok pinter sia teh. Jang. Yo satria kasep kalempareng koneng. Hebat. Makanya itu Dewi Mustika Jatina gelis. Jangkung leutik jiga sinden tumaritis tilu nu geus kolot oge geuning alus we. Kieu ceng jadi nyanganai jalan akang mah hayang nyaho ja. Waduh. Boa-boa aya buntutna boa-boa aya tungtung. Sampurasun rampes saha ulah bagiakeun satria mangga dihaturan saha ieu mah kasep pisan kepangkeun satria Jaya Sakti oleh ge jelema kaitu milu ka dieu milu eta nya. Rombongan mana-mana ge aya wae. Naon pangabisana eta jelema nya. Coba ieu daratan nu tadi di bae. Mang seueur rombonganana abdi. Emang teh aya nu sejen rombongan sain teu ieu? Abdi anu bisa nuruikeun tapak lacak bambu. Marilu wae ieu jelema. Hiji ciri alus pangartina. Abdi mah komo ngaraba bisa ngalok bisa. Gitu. Malah abdi ngalaras gamelan pinter. Anu paling pinter tanu tukang ngasah batu ali. Cing sia. Da urang mah nu penting mah halal kumaha keramik disebut batu kinyang sia mah panu ngagusret wae sia mah gara-gara kumaha palingan kakawin tara di Gambangan mun keur maju teh kieu wae teh urang penting lenge
barang udak nyiruan kentepina dahanana hanya kau kukalakuan Kang Dede hirup sakama ama tunggu renung sarirungan Kang Cangi katiga geus jadi mangsa repug yukung seuyunan ngolah kabudayan Sunda Mangaisana pula cahaya gumebrajaan tetap negagat petepung dina impian bentang barana panutan nuker nembungan ae ngicepang tawis as meramunggaran kabung hati pasal sarengga mulang inggis kubisi migang jadi panghalang cahaya ilang nandangan keprihatinan aing balia baturan sering junjunan manis bawangan jadi manis garus asri manis segala nyari aduh garus nyari manis nu hidang santen manis sampulur lanjang manis raraiku aduh gamalangan nu manis segala rupa gemanis nu manis dado sangsung sarua pantes nu manis lirik kembang sumada makan nu manis dangiang sun kemadrasah Haget denira yaningan
pada tumrangan Agit tinira ningali ingkang pada tumrangan Satria kang tanang betara denu kiri katon malela katon malela Ratna Kumala Ratna Kumala Teja Sulaksana Wong besi anyar katon sahaya satria pangkeun kaula satria lalana sareng saha kadieu ieu rombongan anu teu pararayu milu jeung kaula oh sae da kaula mah nu pengker mah parantos apal kana jenengan Mang Cepot sareng Mang Dawala gitu bulan bade angkat ka mana kaula bade ngalamar sasat Dewi Mustika Jati cing sanu bisa nebakana ciri manusia jati eta tanon jodona Mustika Jati itu kaula nun punten salira teh kedah ngajawab kana pertanyaan anu tadi margi tos saya Dewi Purbawati lagas kene masih kene lengohan mangga salira kagungan hak upami nya mika cinta ka Dewi Mustika Jati mangga urang angkir linggih sageuna bagjati nekanan kaula hayang panggih jeung wanita nu geulis kawanti-wanti endah baliarna beja sohor ka mana-mana Aden maapot hebat abdi saksina ge geulis jangkung alit sampernik da maneh mentungtung naon-naon jelema dekok ke alus wae mata cang saya ka maneh anggir sae Gusti Prabu mangga dihaturan dan iya satya laran Maharai satria lalana bade ngalamar ka salira sangem nyai kumaha teu kedah ngalamar nanging giantosan salon pisalaki nyai nu mana kane ulah nu buru teu deui moal eta nya Mama nu ieu rai laras tah ieu mah kakare ajeuk teh moal nolak aduh nepangkeun engkang kaula Dewi Mustika Jati mangga urang oleng panganten sareng kaula sugan teh geulis geuning koski papatutan ieu awewe kaula moadek boga pamajikan lamun lain ka istri nu sejati atuh model kieu mah di lemur kaula ge ngajedig loba sudi abring-abringanuluikeun ku sia we tah Sobat, engkang ulah ngahina antosan lain ka. Aduh, pembalasan jika nanti Bapak Semar. Tapi kang udag-udag cek kade. Bogoh cinta kaselirana mending ayeuna pisengkarai rai mamoal nolak pada kumaha ge ngiringan ka engkang naon make lulumpatan oh ya bro nyair naon make nyuksu kana pangkonan engkang bogoh kaula lamun bogoh mat banyak terima kasih kebaikan Nyai semoga diterima di sisi Allah. Palingan nu gelo goblok aing kata. Hasil lain cium wae.
Kang Rai teh mending udag-udag teh kangkang teh bogoh nu taya hingan malah mlog-mlogan kacinta Rai kasalira engkang satria nu teu make calana satria lalana enya poho ti cleto hayang nyium atuh mangga Nyai kunaon Kang bau jinggo geuning goblok ya naon alah bodok goblok aing digegel anjing dia sepot ku aing digegel bibirna jebleh ya ku aing goblok naon alah si sepot katipu ku aing kak goblok aing kajolala goblok sia leuh tuh ompong ngegel aing aduh tapi kaki itu diudak-udak ya kaula teh bogoh kasampealan goblok si cepotan nangkol karena bujur aing sok inget kasih jenat kasih sarta engkang nalaunan ai maneh kaula teh cinta kasalira kaula bogoh kaula moadik boga salaki upami sanes kakang satria lalan margi dasar kaula teh yakin da wala periksa aya naon teh wewe teh nya moal teh jejeritan wae asal ngomong di ciwit ping-pingna usaha kuku jelema kitu tuh astra jinga saha ieu kaula heureut teh kudu nyaho tempat jeung kaayaan pecat sia boy bina-bina teuing hirup teh sia da sia teh lain jelema lengoh cepot lamun naon teh heureut teh ulah kabina-bina si dawala mah kabagian geutahna wungkul keun aing puas teh dicarekan lain ka aing teu nyaho kasasi itu acep lah geuning Kang tapi kalumpatan gitu dabongan ngahina ka jelema teh kaleuwih kaula mangga siap dipiharap teu aya sakali deui kaula mah moal boga pamajikan lamun lain ka istri sejati kaula istri sejati teh kaula ngaku istri sejati ai istri sejati mah lain kudu meh rupa geulis bari jeung jangkung leutik istri sajati teh tah hatena anu bersih hatena anu murni tara ngahina tara geumeuhan tara geuleuhan kasasana kajen rupana goreng hatena geulis eta talun jodoh kaula sanajan anjeun model kitu alus da lain pijodoheun kaula geus kangge abdi batu ulah cepot sudi entong sanggala ngomong-ngomong kaula terungsep kana gini tukang ngomong sudi abriga-abrigan kajen teh kawin ka kaleng butut puas kayak gitu da anjeun mah sajabati kitu teh moal nepi kana istri sejati sabab anjeun lain manusia barang disebat lain manusia ilang wujud Dewi Mustika Jati hana jangelek dadia layang jamus kalimus sada sareng ieu gambar lopian kawin ku maneh cepot buset geuning da dia pusaka euy alah tah hayangnya tanu dijemelan ku sia teh jimat leuh paingan rada tengal abang
satria dikamanakeun lanceuk kaula. Jadi santa. Tapi kajadi pusaka kieu. Lamun kitu cara ngahina ka kaula. Anjeun oge sarua. Lain manusia tapi lamun barang hilang wujud patih jaya sakti yang ngeleng dia senjata gagak rancang kagungan ngetela tepot gini ieu layang jamu sekali musada oge ieu teh geuning gambar lopian kantun gagak rancang mana satria ke kaula atos. Nuhun bagja kemayan. Kaula teh sebener lain kaedan-edanan tingku wanita, dumeh kaula teh keur kalengitan ogan sagala gambar lopian panaropongan kaula. Geus aya kana 3 taun leuwih. Nuhun satria. Kaula kudu kumaha mulang tarimakeun ka anjeun. Kudu mulang tarima bawa deui kresna tapi amalkeun kade panoropongan teh ulah hungkul ditempo tapi kudu diaji sae mangga dikasih Tunduk waktu ninggang masa. ulah ge lain harati kudu lain ulah bogoh ka wanita tapi ieu kaulah kalengitan ku gagak rancang inventaris nagara utami ku para dewa. Nuhun satria nuhun. Baula kudu kumaha mulang tarimakeun kasampean. Teu kudu bawa ka satria. Mulai kajati mula kasar. Mana bapak maneh po? Mana? Dijongol. Aduh, barang ditubruk ilang wujud jangan semar padang. Langit jenis pindah rupa. Horsi. Ma, geuning siapa? Waduh. Tah, dewek teh lain hayang-hayang kawin deui tapi dewek teh keur kalengitan. Ulayang jamu sekali musada, inung maneh mah moal teh daekeun di dua sabab lain ka manusia. Dalamun ka manusia ge sarua keneh, inung maneh ge moal daekeun. Ah kitu geuning jang. Mama daek di wayu teh lain ka jama biasa tapi kalayang jamu sekali musada anu ilang di Pandawa 5 geus aya kana 3 taun langkungna. Waduh, percaya. Cik atuh maneh teh sing waspada. Da ieu teh bapa maneh nu asli. Da bapa maneh mah muajal tina janji sapapait sama maneh sabagja sasila Kang. Ye. Mangga urang sanak eta layang jamus ka negara Amarta supados diamalkeun mangga. Mundur ning pangkauna. Percaya aing ka bapa teh kitu. Paingan sempeng ngangendat nyamarakeun ingkang Maha Suci batuk bulu usi madu.